Daun salam di Cikaum, gegeroh bakat kubutuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetang bari ngahariring nyandak tipung ka Cikubang, tepang deui jeung sim kuring budak kampung Gunung Bentang. Lauk hiu ditampian beratna leuwih ti 1 ton, hayu urang mimitian sok atuh geurana rongton. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para ustad ustadah anu ku abdi dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu ku abdi dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu sim kuring bade mangaoskeun perkawis sedekah. Naon margina di judul anu kitu, sabab sedekah teh mangrupi ibadah anu urusana jeung papada urang atawa jeung batur. Sabab teu aya deui anu baris anu moal pegat amal urang selain 3 perkara. Saantawisna sedekah jariyah. Tapi seueurna kana sedekah teh berat, da pikirna ieu teh rezeki teh meunang ribu usaha sorangan. Padahal rezeki teh pamasihan ti Allah. Sebagian rezeki eta aya hakna kang anu miskin. Lolobana boga duit teh kalah dipake judi, tong dipake judi. Jeung tong sieun teu kagantian, saur Kangjeng Rasul, anfiq yabna adama yunfaq alai. Atasna berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Timbul pertanyaan, apakah sedekah teh kudu ku harta wae, teu aya nu lain? Atau aya saur pidato Kangjeng Rasul, al kalimatu thayyibatus sedekah. Nu artosna berkata yang baik adalah sedekah. Sedekah anu pangentengna nyaeta berkata ata Nabi nyarios anu alus. Tu geuning teh saukur harta wae. Aya sedekah teh ku nyarios anu sae. Eta ge sedekah. Ari nyarios anu sae model kumaha nyaeta tara ngomongkeun batur, tara ngahina. Da eta mah cariosan anu gote. Da sigana mah anggarnya hese. Nya da kitu urang mah ditawaran ibadah hayang pilih-pilih. Ari aya nu ringan masih kene embung. Ting kumaha hayang. Mata kurang sadaya mah jaga lisan urang, jaga cariosan urang, ulah nepi ka cariosan eta teh nganyerihatikeun ka batur. Kedah nyarios anu sae. Atuh mudah-mudahan ku ieu pangaosan nya ilmu ieu teh narap, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi urang teh tiasa lebih ningkatkeun kana sedekah urang. Hadirin anu dipika hormat, muasir anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Tisim kuring dialap cekap, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.